seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebeli lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ulah sambatkan nya ya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah, nggak usah Arab-Araban, kita bukan orang Arab. 2 poin gue yang saya, gara turun sia. Kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui, sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung aku ditanya di forum harita. Nus ditahdarkeun nanti dulu. Setelah dahar ya. Tanya aku ngaji di mana? Kemudian terus dalilnya apa? Terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis-muringisnya. Lah sambarangan murtad sia. Kukula digitukeun. Nyono marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyono. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkangnya nak mentah hampura rita kan mentah hampura masya Allah mentah hampura awas ya kuai dia telus ya kuai saya mau belajar bener bet untuk pernah terjadi tak kiai daik deui nya asal aya kula bembung aing mah ngaji jeung kieu cicek bong ya kena asalnya na diondang ka dieu aya ki ucin teu henteu kajeun mun aya ki ucin bong cek kena aing. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Janyana ge ngaragap salah tama egona doang. Alhamdulillah. Geus jadi nyana menyadari ku ari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha tama hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskan dirad punya nah aingna aya keneh moal balik aing mah datang ka subuh tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu ku henteu ieu kumaha lalakona hese kasadar baru deuk jadi wali aya nu ngomong kieu malah mah kiai asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana paremun obam dabo eta kiai pohara jasa masyaallah lain pepegatan jeung makhluk lain pepegatan jeung dunia endahan naon kitu ngaran nyieun jaringan tapi nyana dek ngembangkeun agama ngembangkeun ilmu moal bisa ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir ilmu Allah mah make jaringan batin ta'alluq galbu urang ka Gusti Allah deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah makin deket makin kapercaya di mana urang bus kadinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh Allah geus percayaeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah lain make jaringan make organisasi gaji supaya loba wow pakai surat kondang terus dihubungan capek ngaji kos gitu. Emang ulah kira kiai gitu lain ulah ngan kena nyeri hate nyen undangan 1000 nu datang 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90 capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah pegatkeun urusan dunia pegatkeun urusan makhluk eta mah hate ayo bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung ngorenjak bae ngorejat asal gede tongtrong ngorejat kok mau nu jualan tongtrong ngorejat jasa
terus gitu eta bersih hate karena masyaallah kuari matung timimiti kiai nangis kos kararia komo pemerintahan hajun negor ke pemerintah di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayang ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya sekat antara pemerintah jeung rakyat sebab lawan pemerintah teh dek urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat dek kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar demo diunggal negara diunggal kampung ayo ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi madal tanya argumentasina ya dijawab ku Gusur makana kieu makana kieu kumaha maneh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh diganti ku presiden urang terkurus sedunia masalah emang presiden urang kenyataanna kos gitu teu masalah eta ge cak nu lintuh ngomong gitu ge kumaha tak ku hari tidak ada demo bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto namun demo bisa tembak tempat encan sampai kadinya mangan direncanakeun teu meunang sekat makin jauh di zaman Gus Dur dibuka sekat rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat hei pokoknya mah nanya naon beurang penting silakan di zaman Gus Dur mah tapi kuari awas demo-demo awas informasi dan lain sebagainya emang kuari kuah gitu siap jadi geus teu wani kuari mah nyara baris nyarana bae urang nonton nyana teu bisa dek laporan lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa dek kumaha jadina kula masuk inget ka dongeng baheula di zaman gitu di India zaman tabiin aya seorang pemimpin India Islam harita keur carita poho ngaranna nyana nyun lukisan bede jeung bagus lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeunna buahan didinya aya manuk enclak di buah gandrung kemudian bari macok kitu ta lukisanana wah indah jasa bagus jasa jeung gede tempelkeun di hareupeun istana raja ku abeh punggawa-punggawa mun kieu ari mah bangsab itu kerabat-kerabat kerjaan wae di istana ningali jeung supaya itu mengomentari wabeh komentarna nu mistek bagus hebat memang bener bagus kuari diundang di kalangan tokoh masyarakat geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut wah anu teu ngalem wabeh memang buah ngalem jeung bagus kuari di kalangan rendah si miskin salembur cokotan coba si miskin ngumaha terhadap lukisan ieu begitu nole si miskin mah tu ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh pan atuh teu bisa ngadilai nya ngan aya salah saurang miskin jasa cumplang campling tanya seorang iya bagus tah si eta kumaha lukisan cek ulama ieu lukisan teu bagus kaget atuh wah sana dibunuh cenah bakurang teu bagus sakeuna ieu lukisan bahkan salah panggil ku raja ke berani amat ieu ngateu baguskeun jeung nyalahkeun sedangkan ia karya seseorang anu luar biasa aya anu ngalukisna beureum di pelebah mana teu bagusna jeung pelebah mana salahna ya raja ge sarua bingung panggil coba nyatakeun di harapan manusia kira-kira ieu lukisan bagus apa jore si miskin ieu beranian amat miskin kira-kira ieu bener apa salah lukisan salah nyatakan coba kuari di hadapan masyarakat
di hadapan penggede ieu kagorengan jeung kesalahan jelaskeun cek nyana teh kieu ieu tangkal gandrung aja tangkal gandrungna keur buahan tere dipanen berarti mondoyot kemudian aya manuk mah di mana ge di mana enclak teh ti lo konfirmasi heula setiap diencelakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkaleun pasti ngeloy jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk nah ieu dideuleuh ku kula tangkaina teu ngeloy nomor kadua manukna bangun isinan ieu salah ieu ngagambar kos kieu teh wah kabeh bener oge cenah sok jelema bener oge hiji tangkal adu di singgahan ku manuk kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu geus kitu mah nomor kaduana gimana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna jadi berarti keur macok ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan ieu salah raja tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat di mana bae rakyat mah deuk encrakna jeung irah bae geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban berarti eta teh tangkal anu bangkawarah blon eta tangkal burum raja begitu ditangkap kula mah tangkal cakna lain raja ieu mah tangkal nu blon belah ditu nama ya raja bisa fakir teh bisa miskin ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung sebab di tangkal gandrung aya potensi geus di mana tangkal gandrung dieunteupan ku manuk kemudian tangkal gandrung na ajeg bae berarti tangkal gandrung teh henteu tawadu tangkal gandrung nu hebat mah di mana dieunteupan ku manuk pasti kudu ngeloy berarti tangkal gandrung teh gandrung tawadu geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas jatuhanana kitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat cukup gambaran gandrung jeung manuk ge nah ieu baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta dieunteupan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae kuari komo kuari kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk asana meureun digambar deui hiji deui di handap di hiji deui di dua tilu opat lah di handap aja lemah opat nu hiji mawa kokoprak geus aya manuk kokoprakan nu hiji mawa tambang geus aya manuk geus tambangan bae nu hiji deui mawa rante nu hiji deui mawa peso meureun gambaranna kitu kuari mah tah hendak nyalametkeun gandrung boh di handapna tuh baheula mah eueuh di handapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat begitu dipanggil si miskin teh deuk disiksa aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kehirupan sapopoena barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun